hasil nangan urang amanatkeun ulah dugi ka diganggu deui sabab ieu teh keur karahayuan urang jeung anak incu nu bakal datang. Sae mangga teuing kitu jang. Simuna parantos dugi syarat-syaratna mah ka abdi kulan. Kitu ieu teh kulan abdi ge ditumaritis teh kabagean 2 juta tangka kulan. Nya. Tangka naon? Ngan tangkana tangka kagorengan. Iya. Dulungan parantos sasauran kitu piraku urang salaku rakyatna ujang. Da asa beureum beungeut dewek teh ucu. Sadaya-daya sedengkeun jisim abdi teh anu langkung caket ka leuweung-leuweung pakampungan sareng sajabina. Ayeuna kaayaan gunung-gunung leuweung parantos eueuhan tutuwuhanana manuk-manuk parantos teu aya satwa ge teu aya dina waktos ayeuna teh kaula nu nuhun disiniran mah disiniran ku abdi oge kulan sinir-sinir lagu-lagu nya hare-hare lalaguan geus teu digugu sunar sinir geus teu dijublis nya jigana ayeuna mah ngan ukur jadi seremonial wungkul nya ai seremonial teh naon tobat bungkus keur mah ieu teh dunya teh disebutna teh panggung sandiwara der ngadonyeun sinetron deui nya ai kana sinetron resep geura heeh geura pek pikir ai kanyataan ngamumule alam mung dina kanyataanna mah heeh kitu cek dek oge sumuhun tah ayeuna hayu barengan kaula teh geus mere beja ngabewarakeun kacamat-camat anu aya di kacamatan lurah-lurah kuwu-kuwu jeung sajabana anu langkung diutamikeunana leuweung-leuweung anu gunul dina waktu ayeuna teh kaula teh nampi rupi-rupi tutuwuhan anu eta tutuwuhan teh baris mangpaat nyata pikeun ngalestarikeun deui ieu alam timalan nyaeta urang ngamimitian ku urang ayeuna pinuhan deui ku rupa-rupa tutuwuhan di kebon saha we di nu saha bae pek wae urang bikeun hasil nangan urang amanatkeun ulah dugi ka diganggu deui sabab ieu teh keur karahayuan urang jeung anak incu nu bakal datang. Sae mangga teuing kitu jang. Simuna parantos dugi syarat-syaratna mah ka abdi kulan. Kitu ieu teh kulan abdi ge ditumaritis teh kabagean 2 juta tangka kulan. Nya. Tangka naon? Ngan tangkana tangka kagorengan. Nya. Eta sieun kaya-kaya ning sukun, nangka, duren, alpuket, selong, sareng seueur-seueur deui we kulan. Ai bibit jati mah ti Pak Haji Patoni. Nya. Ari gedang ti Pak Ota, Pak Haji Ota, ayeuna mah haji teh Ota teh. Nya. Nah, da Ota masuk di kota ayana ge. Nah, kumaha geuning dinya teh ditulis Otabus. Nah, otobis ya goblok. Oh, geus digenti. Saha kernetna? Kernetna teh Kang Acun. Ai kernet ai ieu anu sok ngalaan ban. Da eta mah Kang Lukman. Aduh, ampun. Abdi ge kulan kakintun binih ramutan mah ku eta ku Pak Haji Rahmat. Pak Haji Rahmat. Nya.
syukur atuh lain bini tamaramutan mah dahareun. Aduh ampun euy. Hayu Kang urang samia lumampah bisi kaburangan meureun ayeuna teh masyarakat geus nunggu-nunggu. Oh kantenane kulaan kesenian-kesenian ge parantos diayakeun teh. Diantawisna reog, calung. Ai calung saha? Calung Darsyo. Anu kitu teh geuning Darsyo teh ngalaguna teh. Naha nya eta ewaceun beger ka peuneum. Naha nya ewaceun geuning nempo. Tingali dunungan sugan seuri henteu tingali teuing dunungan dekat teresepeun kana seni meureun mun Pak Haji Dada ta Pak Wali Kota resepeun pisan nya Pak Haji Obar non teh Pak Bupati Bandung nya Bupati Tasik teh Pak Haji Tatang resepeun pisan. Komo eta mah wakil Bupati Purwakarta kadewek teh nyaah pisan Pak Dedi. Alah. Hayu Kang, ulah loba ting heureuy bisi kaburangan. Mangga. Kalakuan si eta lain ngan judes we dawala kulan ai si cepot tara gering teh di imah ampun duka ada si eta mah keur gering oge kulan kadang-kadang tara disuntik teh ku dokter teh da dianggap banyol dokter teh ngadaon seseurian we kulan ayo dawala sae Bojo Akang Subadra Srikandi Akang dek lumampah Nyai. Ayo maju. Jang, ulah. Oh wayahna we kitu ka Akang Seleng Jang. Oh sae mangga mangga. Arjuna lumampah ngajug-jug pakampungan. Oh iya anak ayah. Laksana palintangan babalean panganus. Sanadan di kantun ngaran kasayan moal musnah. Akang Semar sumuhun ieu nu. Tada teuing kiamat tereh deukeut ninggal kaayaan alam anu sakiruksakna. Uluh kantenan. Sarengsangna tutuwuhan da kapungkur mah amuing tutuwuhan di leuweung teh cerme. Malaka gerdog huni sareng tutuwuhan anu sanes-sanesna kitu nun. Mun bisa mahayeuna urang ka pasar naon belian manuk-manuk anu aya di pasar teh urang kencar-kencarkeun sae mangga da pastina ge ku si cepot diala deui teh dijual deui pek-prek engke mah teh si gejul. Urang salaku manusia leras anu ditugaskeun ku pangeran teh moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia upama lain keur ngabdi timalan nyaeta anu disebut ibadah teh leras
ayeuna oge ieu teh kapan ibadah melakeun bibinihan tutuwuhan anu aya di leuweung timalan mangga mangga ayo ka mangga